Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah ayat tamimil ayah ma'nana wallahu a'lam bimurad. Hadirin kaum muslimin jamaah pangaosan mingguan, pertama-tama nu paling utama hayu urang sasarengan panjatkeun puja iwal puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos masihan ka urang sadaya baribu-ribu kanikmatanana, anu diantarana nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat badan sinareng pikiran. Salawat beriring salam pamugaria tercurah limpahkeun ka haribaan alam, yakni habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin anu dipika hormat ku sim pribados, para tuan guru, wabil khusus guru urang sadaya anu mana parantos nampak hadir dina ieu majlis atawa musala, nyaeta Kiai Amir, Kiai Aziz, sinareng para kiai-kiai anu sanes anu tetiasa diwiji-wiji, anu pamudah-mudahan guru-guru urang sadaya selalu aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng deui ka para kasepuhan nu mawih aya, ka para bapak-bapak kum kasadayana anu pamudah-mudahan anu hadir tina ieu tempat teh sadayana anu ngalengkahkeun dua sampeanana ti rompokna, pamudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku ganjaran anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin pangaosan mingguan rahimakumullah. Satu acana urang dilangsungkeun kana ieu pangaosan aya babaraha hal anu perlu kusim pribados disampaikan. Anu diantarana pertama, aya ketua DKM anu dongkap ka kula naros siap teu ieu kikieuan, cek kula naon ieu lalagana apa kumaha nitahan budak leutik kana kaujang. Kukadayat di chat siap aja cekula jadi gitu sampai kedua kali jadi gitu lajuna melibur, lamun 3 kali orang menang gelas ya. Cek Pak Guru teh menang gelas berhubung ieu mah jadi ieu nu katilu kalian gagal menang gelas ya. Itu eta nu pertama. Anu kadua bilih bisi bahkan pasti aya cariosan teh sim pribados, baik tina pemaparan hukumna, baik tina kalimahna anu melenceng tina hukum syara, eta teh tina kabodohan sim pribados. Bisi aya anu benerna, eta teh rahmat ti Gusti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tina permasalahan ayeuna sim pribados bade maparkeun tina masalahan moal jauh-jauh tina sapopoe anu sok urang dilakukeun nyata tina permasalahan masalah wudu. Sakumaha tina pembahasan kitab Fathul Qorib, sakumaha cek musannif tina Fathul Qorib, faslun wa furudul wudu'i, ieu teh rek mertelakeun tina masalah rukun wudu. Sabaraha rukun wudu? Sitatu asya'a, nyata aya 6 perkara. Anu pertama an-niyatun, nu pertama niat, ingda ghuslul wajhi, satu acana ngumbah rarahi. Bisi aya pertanyaan, naon eta teh anu disebut niat? Ari anu disebut niat teh sakumaha cek tina kitab tauhihna teh, wa haqiqatuhu masar'an qasdun syai'i muqtaranan bi fi'lihi fa in tarafa anhu sumya azman.
Jadi sakumaha cek tina tausehna ari anu disebut niat teh hakikatna kana hiji perkara bari jeung eta urang niatna kana hiji eta perkara teh dibarengkeun antara ngalakukeun jeung perniatanana. Niat harita dilakukeun harita. Seperti mana urang niat ngalawudu, nawaitul wudu'a, perumpamaana niat kaulang ngalawudu dibarengkeun waktu harita urang bari ngalawudu. Ngeun perumpamana perbedaanana lamun urang niatna ayeuna ngalakukeunna isukan eta mah lain niat. Sebab taro fa in taroha anhu sumia azman, lamun eta urang ngaheulakeun perniatan rek ngalakukeun eta niat heula tapi ngalakukeunna isukan li seperti kadayat niat kula rek nganjang kana rangda iraha isukan lain poe harita, maka eta teh lain disebut niat tapi azman eta teh disebut ngajam kula rek ngalakukeun kitu arek eta mah. Jadi niatna hayangna kuari dilakukeunna isukan eta mah lain niat tapi ngajam cek dina kitab tausehna kitu. Etalah sebahagian dari pembahasan niat. Anu saterasna nyaeta ditempatkeunana di mana eta niat teh goslul wajhi ingda goslul wajhi kernalika ngumbah rarahi. Ngeun permasalahanana tina lebah manana eta teh tina ngucapkeun niat jeung wuduna, maka dibahas ku tina tausehna awalil juz iman kernalika datangna eta cai kana juz anu rek diwuduan ku urang. Jadi lamun eta cai datangna tina mimiti ragagna tina beungeut urang, boh eta mati luhur, boh eta mati tengah, boh eta mati handap, maka tidinya menang niatna. Lamun niatna ti awal keneh maka eta beunang niat jeung ngumbah beungeutna. Lamun niatna di tengah jadi urang kieu geus datang ka dieu ieu ngusapna, laju urang niat kaula ngalawudu, maka ieu can kaasupkeun niat. Karak datang ka dieu niatna ieu. Niatna ti dieu ka dieu ti dieu mencan. Lamun urang hayang meunang kasunahan, nya niatna meunang, nya ngusap rarahina meunang, nya kasunahanana meunang, maka eta kudu ditambahan 3 kali. Sebab naon anu ngusap kadua kali mah eta teh kaasupkeun kana usapan pertama keneh. Sebab akmalu juz'in nyampurnakeun tina juzna. Iya nu can kakumbah nu can kaniatan dikumbah di kadua kali kurang, maka eta nyampurnakeun niat nu pertama. Hayang meunang kasunahan tambahan di 2 kali jadi 4 kali gitu. Sebab anu kadua kali mah kaasupkeun nyampurnakeun niat nu pertama gitu. Kartos gitu. Jadi kadang-kadang urang eta sok salah nempatkeun niat, kocok bebeungeut kadenya gitu. Tapi tadi perhatikeun kernalika si datangna eta cai jeung niatna, urang gagal fokus eta tidinya kadang-kadang. Jadi lamun datangna eta niat jeung cai pas ngusap tina irung berarti datangna tina tengah beunang niatna. Lamun beunangna tina gado berarti tina gado meunang niatna. Maka kumbahan anu kadua jatohna kumbahan anu pertama keneh, sebab nyampurnakeun kumbahan anu pertama anu encan kaniatan wajib eta hukumna. Sebab matan tanpa sartun intapal masrutu, suatu matan kurang anu daripada disaratanana maka teu sah nu disaratanana kitu kade. Itu pembahasanana. Mana tadi? Anu saterasna nyaeta wa ghuslul wajhi nyaeta ngumbah rarahi itu. Wa ghuslul wajhi anu saterasna nyaeta ngumbah rarahi anu di mana eta ngumbah rarahi teh
batas-batas tina ngumbah rarahina ti mana ka mana. Jadi wa ghuslu jam'il wajhi anu kaduana ngumbah sakabeh tina rarahi, wa hadduhu tuulan anu mana batas-batas lebar jeung panjangna eta rarahi anu kudu kausap ku urang. Gitu. Di mana-mana datangna eta anu kudu awal ngumbah rarahi teh tina wudu. Jadi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir rasi ghaliban wa akhirihil yaini wa humal azmani ladhani yanabutu alaihimal insan. Timimiti jadi rambut urang. Di mana mimiti jadina rambut urang? Nyata diharap. Iya di dia. Jadi ti dieu ku urang kudu dikumbah sampekeun lebarna teh kana jejendil ceuli, sampekeun kana handapeun rahang. Lamun cek bahasa santri teh mah ti dieu ka jejendil ceuli sampekeun kana uang-uang, lain duit-duit, uang-uang. Jadi uang-uang teh nyaeta gugusi. Ti mana lebarna ti handapeun ceuli uang-uang juru ceuri belah dieu. Batasna sambungna eta uang-uang tina gado sareng ujung hiji deuna ti handapeun ceuli eta kudu kakumbah ku urang kade nya eta 3 kali kumbahan kitu. Sula panjang-panjang sok poho gitu sok lieur kana kaditu na pikir mah kade. Anu saterasna nya eta wa ghuslul yadaini anu saterasna ngumbah panangan. Ngumbah panangan saduana dugikeun kana sikuna. Ngeun pertanyaanna kumaha lamun teu boga siku? Kitu. Fa illam yakun lahu mirfaqani i'tibaron qadruhuma wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini. Jadi lamun jelemana eueuh sikuan ya, lain eueuh leungeunnan ieu mah. Pembahasanna ge eueuh sikuan, lain eueuh leungeunnan. Sebab lamun eueuh sikuan pasti aya leungeunnan, pasti aya. Lamun eueuh leungeunnan geus pasti eueuh sikuan gitu kan. Eta kumaha urang ngumbahna? Eta kumaha lamun eueuh sikuan. Jadi cara ngumbahna lamun jelema eueuh sikuan atuh heuras kieu ye. Heuras kieu dong robot. Maka eta ngumbahna teh saukuran siku urang anu aya tina leungeun batur. Jadi perkirakeun siku urang aya di dieu. Maka urang ngumbah sampai kana sikuna teh atuh nyampe sakitu. Jadi diantarakeun kitu tah. Eta ngumbah siku teh anu saterasna wa masul ba'dur rasi ngumbah sirah sakedik. Jadi lain ngusap sirah nu leutik ya. Jadi ngumbah sirah sakedik. Di mana batas-batas ngumbah sirah teh atuh udang tadi. Jadi tina mimiti jadina rambut. Jadi lamun tina Riyadul Badiah teh mah sakumaha cek Imam Syafi'i. Sok sanajan eta sapotong helai rambut kabeusan ku urang pake ngalawudu maka soha wuduhu maka sah eta wuduna sok sanajan sapotong hiji buuk kitu eta kade. Anu saterasna wa ghuslur rijlaini nyaeta ngumbah suku saduana. Nepi ka mana? Nepi kana mumuncanganana. Laju kumaha? Kitu soteh jelemana anu teu make khuf. Jadi bahasa khuf teh jelema anu make sarung kaki tina kulit. Jadi lain sarung kaki doang urang. Dong pagawe desa tah lain sarung kaki kitu eta. Tapi tina khuf tina kulit. Pas urang ngumbah suku maka terjadi masalah eta sarung kaki tina kulit teu dibuka ngeun aya ngeunaan aya saratan
syaratna urang teh boga wudu tadina mojeh kitu muak saenggeusna ngalawudu teh muak deui laju urang hulap eta muka sarung kaki tina khuf tina kulit teh maka terjadi masalah eta urang saenggeusna ngalawudu laju batal ngalawudu deui teu dibuka khufna usap bae khufna sarung kaki tina kulit teh maka sah wuduna atuh sah eta wuduna syaratna urang tadina boga wudu gitu. Anu saterasna wa tartibu nyaeta tartib lamun cek bahasa kolot teh mah kumaha kade nu heula diheulakeun nu pandeuri dipandeurikeun kitu nu heula diheulakeun nu pandeuri dipandeurikeun lamun henteu tartib eta tina masalah ngalawuduna jadi urang mah ti luhur heula ka handap ieu mah disungsang ti handap heula ti suku heula terus terakhir tina hulu jeung sajabana kitu maka eta batalat hulu batal wuduna sebab leungit syarat anu terakhir nyaeta syarat tartib teh kitu ngan sakitu doang eta fardhu wudu mah anu saterasna tina masalah pasunahan ngalawudu wa sunanuhu ari sunahna ngalawudu asyaratu asya'a nyaeta aya 10 perkara anu pertama atas miatu anu pertama nyaeta maca bismillah jadi urang memeh ngalawudu teh bismillah heula bismillah ngomong gitu cukup ngeun akmalu kasampurnaanana bacana sing jangkep bismillahirrahmanirrahim karak urang didinya wa ghuslul kapaini anu saterasna saenggeusna urang maca bismillah teh ngumbah efek-efek dua naon efek-efek dua ieu dampaleungeun pan urang sok kitu teh tah eta sunah eta kade urang kitu teh ngumbah ieu urang sunah eta disunahkeun urang kitu teh ngalawudu qabla idkhaluhuma sateacana ngasupkeun leungeun ilal inai kana cai pan cenah ieu mah maksudna kumaha ngasupkeun leungeun tina kana cai jadi ieu mah pembahasanana lir seperti urang teh boga cai ngan kurang daripada 2 kulah urang boga cai kurang daripada 2 kulah tarolah ti ember leutik ngan kumaha carana ieu supaya cai 2 kulah eta bahasana pandi dieu teh qabla idkhaluhuma sateacana ngasupkeun leungeun saduana kana wadah sedangkeun caina kurang 2 kulah pan lamun diasupkeun kurang kana 2 kulah eta batal dikobok pan kitu ngeun ieu urang niat sisiuk ngeun syaratna tadi teh ku urang dibersihan heula si dampaleungeunna sebab lamun cek tina kitab i'anah teh mah jadi niat urang nyiuk cai kadinyana teh ba'da ghuslul wajhi sateacana ngumbah rarahi sebab lamun urang geus ngumbah rarahi mah atuh lain deui urusanana eta mah lain bagianana ieu mah bagian leungeun kitu tah niat sisiuk jadi leungeun urang teh lir seperti sisiuk sok inget cenah cek paribasa abah teh barudak cenah kumaraneh santri ataupun sahabat lamun lelempangan ka jauh cenah kitu kade sok inget bae eta kula lamun lelempangan ka jauh teu can bisa ngalawudu ku cai saember mah cenah dia mandul gitu bahasan sampai kadinya eta guru gitu teras anu saterasna wal madmadatu nyaeta kakemu jadi orang ketemu wal istinsaku ngingsrek cai ku irung kakemu jeung ngingsrek irung tina pasunahanana eta akmalu kautamaanana mah dibarengkeun lain secara terpisah gitu endah bae urang kakemu heula laju ngingsrek cai ku irung ngeun lamun ngudag kasampurnaan ku urang dibarengkeun jadi perumpamana kieu ya ieu cai ya ieu cai ieu ngolocor cai terus ku urang dikieukeun
eta kasampurnaanana mah nya urang nyedot cai ku sungut jeung kekemu, nya urang ngingsrek cai ku irung. Sampai ka mana eta datangna cai? Sampai ka tengah-tengah irung diingsrekna supaya bersih. Jadi lain ditoelan gitu tah. Lain kitu lain eta malatip, silatip noelan irung gitu. Jadi diingsrek ku urang supaya rada jero, supaya ngaluarkeun kotor. Sampekeun eta kasampurnaanana dikekemu teh dilepehkeun eta rek diteleg sabodo eta mah ari beuki mah gitu. Dilepehkeun tina irung jeung tina sungut kitu tah dibarengkeun. Wa masul jam'u roksi anu saterasna kasunahana teh ngumbah sakabeh sirah. Ari anu wajibna mah ngumbah sakedik tina sirah. Ari kasunahanana mah ngumbah sakabeh sirah. Jadi carana kumaha kieu ya? Kujung praktek kieu mah. Jadi jempolna teh di dieu ya. Jadi si cai kadiekeun, jadi dikitukeun tah. Sampekeun unupi sampekeun ka punduk urang, dibalikeun deui kitu. Tah, jadi terus eta 3 kali kitu. Jadi lamun hayang meunang kasunahan, eta can hayang kieu bae ku sabab naon? Kagok cenah peci kieu atuh terjadi masalah ka ade gitu. Terjadi masalah. Ngan ieu mah cacahan hayang meunang kawajiban nya hayang meunang paleuwih tina kasunahan kitu. Anu saterasna wa masul udzunaini dhahiran wa batinihima mana wa masu udzunaini dhahiruhuma wa batinihima. Jadi anu saterasna ngusap ceuli di antara jerona jeung luarna kitu. Ngeun lamun hayang leuwih meunang kautamaan sunahna maka urang disunahkeun nyaeta ngabeeusan tina efek-efek urang. Jadi arah-arah non lidzohirihi ma arah-arah ngadohirkeun tina wuduna. Jadi carana kieu ieu cai kurang dibeeusan heula ya kade. Dibeeusan geus beus dikitukeun heula tah kasunahanana tek laju karak. Ieu si curugna diasupkeun diputer kitu tah. Jadi kitu tah. Ieu jerona ieu luarna. Jadi diasupkeun diputer asal ulah dijilat sakitu doang. Bisi oreo. Jadi kitu tah. Kitu. Eta kasunahanana kitu. Zahirihima wa batinihima. Jadi luarna jeung jerona beunang. Ngan kasunahanana dibeeusan heula ieu efek-efekna tempelkeun ka dieu sebab arah-arah ngadohirkeun tina wudu urang kitu. Terus bima ijadidin ku cai anu anyar lain cai anu hartina harti bima ijadidin eta ku cai anu anyar eta lain cai tina beus tina buuk anu tadi. Jadi urang hayang meunang kasunahan beus pan kabeh terus si cai pan ngaracak tah. Laju ku urang daripada nganggur dipake eta caina hulu lain cai nu eta tapi cai anu anyar anu ngalir tina keran atawa anu nyokot tina ember sakitu. Saterasna wa takhlilul lihyati al kasati urang nyela-nyela jenggot anu kandel. Ari heubeul mah sok aya mas ribut teh ageun nya. Eta kandel pan eta jenggotnya panjangnya kandel bewok. Eta di sela-sela eta sunahna eta. Jadi permasalahan jenggot mah kieu kade tina ngalawudu teh. Lamun sakira-kirana eta jenggot teh henteu kadeuleu ku babaturanana atawa kudu babarenganana atawa kudu nu ngajak ngobrolna henteu kadeuleu eta si jenggot teh. Nanan sela-sela kulitna henteu kadeuleu maka eta cukup dikumbah luarna doang. Lamun teu kadeuleu sela-sela kulitna. Ngeun apabila eta jenggotna teh rada carang seperti mana? Seperti jenggot orang Cina. Cararang gitu. Komo eta manu jenggotna hiji dua dikieun berdasar mah dua kacabut hiji. Gitu. Aya di dieu. Dasar mah dua dikian bae lah atuh kacabut hiji jatuh hiji deui.
Jadi gitu. Ngen cara nyela-nyelana kumaha eta si jenggot anu sampekeun ka deuleu kulitna lain anu kandel teu ka deuleu kulitna. Jadi nyela-nyelana bil khafafi nyaeta dihandap. Jadi kitu tah. Jadi tidak ya. Lain sungguh terlalu ya lain. Jadi kitu tah. Dihandap. Jadi supaya beunang eta si sela-sela kulitna supaya beus kabeh nu carang mah. Ari nu kandel mah teu cukup nu di luarna ge teu jadi masalah. Sebab henteu kadeuleu eta kun ngabaturanana si kulit asar tina eta si jenggotna kitu. Mana? Anu saterasna wa takhlilu asabail yadaini wa rijlaini. Nyaeta nyela-nyela antara dari suku urang. Jadi ieu ya hese suku mah. Yang ngepe suku ya. Jadi sela-sela ramo eta dikituan tah. Kitu. Sok inget bahasa Abah Habib. Hari eta abi dicari kanan gara-gara sok kitu tah. Sebab cek Abah Habib teh ieu di dieu tempat ulina setan. Kitu. Lain di kumis doang nu gantungan horeng di dieu ge sarua ieu. Anu tempat buni beka tutup cek nyana teh eta tempat ulina setan. Kurapihna agama disunahkeun urang ngabersihan boh tina sukuna boh tina leungeunna kitu supaya bersih kitu. Wa takhlilu asabil yadaini wa rijlaini anu tadi teh urang nyela-nyela tina dari jileungeun jeung tina dari suku. Wa taqdimul yumna alal yusra nyaeta ngaheulakeun belah katuhu mandeurikeun belah kenca. Jadi ngalauduna urang sunahna ti belah katuhu heula karak belah kenca kitu. Wa taharatu salasan wal muawalatu nyaeta dikumbahna teh tilu kali berulang-ulang kabeh tilu kali kitu. Tah. Jadi meureun sakieu pembahasan tina ngalaudu tina permasalahan zahiriyah mah. Ieu ngalaudu tina permasalahan zahiriyah. Laju pertanyaanna kumaha? Naon tah batiniyah urang kudu di ngalauduan? Perlu. Sebab urang kudu bisa ngajalankeun ngalaudu teh perjalanan urang rek melalui perjalanan ruhani antara urang jeung Gusti. Sebab urang rek ngalaksanakeun salat. Sebab salat teh puncak penghambaan tertinggi pikeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mantap lamun aya ka abang mah sok babadean teh ari dia salat meunang naon cenah kitu kade. Meunang naon urang salat? Atuh meunang wudu. Lain meunang ganjaran, meunang wudu. Sebab lamun wuduna teu meunang atuh salatna ge teu meunang. Kitu. Sok pake babadean jeung ka abang eta. Tuh, ngartieun kan? Wah haji tuh. Gitu. Mana di antarana urang kudu bisa ngalaudu secara batiniah? Di antarana tadi teh anu pertama urang niat. Coba ku urang melalui perjalanan ngalaudu secara batiniah niat, artina baguskeun perniatan urang. Sebab disarangna niat teh tina jero hate, sebab sagala penyakit eta tina hate kade. Boh wujub, riya, takabur, sirik kabeh aya dina hate. Coba eta hati urang pas ngalaudu, lain tah niat ngalaudu dohir doang, niat ngalaudu batin. Cek urang teh Gusti sepet dieu sangkaan abi ka jelema anu goreng. Sepet dieu Gusti kula gurataneuh kana sangkaan prasangka buruk ka setiap jelema kitu. Eta cara ngalaudu batin. Sebab naon? Lamun geus ngeunaheun hate henteu prasangka kabatur prasangka goreng bae sakumaha cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahasana kieu. Lamun anjeun neuleuh kasaluhureun kulu ahsan mini, anjeun teh kudu ngabahasakeun eta jelema teh leuwih hade teh ai. Sebab naon? Eta teh anu saluhureun mah datangna ti heula, ibadahna ti heula. Kula mah datangna pandeuri. Ibadahna panderi, maka kulu ahsan mini ucapkeun ku anjeun eta teh leuwih bagus daripada urang. Sebab ibadahna leuwih heula, leuwih loba. Urang mah panderi, atuh ibadahna kamari keneh kitu.
Kana sahandapeun cek tuan Syekh teh kudu asan mini anjeun teh kudu ngabahasakeun eta jelema leuwih hade daripada urang. Sebab naon eta anu sahandapeun mah datangna kamari keneh, urang mah ti heula, urang mah nyieun dosana ti heula. Eta mah anu kamari mah nyieun dosana kamari keneh, maka ucapkeun ku anjeun eta jelema leuwih hade daripada urang. Sebab naon eta mah dosana saeutik keneh. Urang manuti heula tuh dosana ge alabatan gedung di Jakarta mencakar langit. Kitu, Pak RT. Laju kanu nu beda agama anu temerangan urang. Kangjeng Nabi pun kitu kana kaum kafirin anu temerangan mah, anu karunyaeun ka umat muslimin hade. Maka ucapkeun ku anjeun kana nu beda agama jeung anjeun, kulu ahsan mini eta teh. Anu jelema anu beda agama jeung kula eta leuwih hade ti urang. Sebab naon? Harita mah meureun manehna nu kafir. Boa mah ting torek ting kubating urang jeung isuk pageto menjadi kafir kitu. Maka bersihkeun eta hate ku prasangka-prasangka anu bagus. Kitu. Anu saterasna tadi teh cek ngalaudu anu kaduana sanggeusna niat urang ngumbah rarahi. Maka niatkeun tina hate Gusti ku wasilahna kula ngalaudu. Sang hareupeun ieu kula kana hal-hal anu positif. Sang hareupeun ieu kula kana hal-hal anu endah. Sepet dieu bae Gusti kula nyang hareup kana hal-hal anu teu diredoan ku anjeun. Gurataneuh bret kitu. Ade. Kitu. Terus saterasna nyaeta urang sunahna teh samemeh sunah eta. Nan sanggeusna urang ngumbah rarahi teh samemehna pan urang sunah ngumbah epek-epek tadi lain. Gusti ieu kaula gurataneuh cukup sakieu bae ieu epek-epek kaula dampal leungeun kula nempel kanu lain hakna. Nampak kanu lain hakna kitu. Gurataneuh Gusti abi tobat ka anjeun. Terus urang kekemu sanggeusna kitu. Sanggeusna kekemu urang niatkeun tina hate Gusti sepet dieu bae ieu kaula nyaeta ngomong hal-hal anu henteu ngeunaheun kana hate batur. Sebab kunaon Gusti ari eta najisna anjing mah bisa disucikeun ku cai jeung ku taneuh. Tapi lamun najisna ucapan urang, lamun najisna omongan urang nenggel kana hate batur, cai jeung taneuh nu mana nu bisa nyucikeun kade? Bertahun-tahun pahewaan pannya gitu. Mantak tegeskeun gurataneuh Gusti abi moal saomong-omongna lamun lain omongkeunana mah kitu. Kadinya urang. Terus urang ngengsrek cai ku irung Gusti abi teh moal saambe-ambeuna lamun lain ambeunana kitu. Terus urang kadinya tanan ngusap sirah sakedik. Eta ninon ngusap leungeun heula, ngusap leungeun. Gusti ieu leungeun abdi anu baheulana sok cukal cekel kanu lain hakna. Maka sepet dieu bae Gusti ieu leungeun abdi cukal cekel kanu lain hakna abi gurataneuh jeung hal-hal anu negatif. Bret geus kitu. Ngusap sirah saeutik hartina naon diusap eta hulu urang. Niatkeun ti hade Gusti leungitkeun tina diri abdi tina sifat adiguna ane prok gede tatak asapang aingna kitu. Leungitkeun eta anu gede hulu mata ulah gede hulu bisa temot helm kitu. Bahaya temot helm mah kitu. Leungitkeun pikiran-pikiran anu goreng ka batur Gusti eta ngalaudu secara batiniah. Terus urang ngumbah ceuli cek hate ieu ngumbah ceuli Gusti sepet dieu bae ieu kula nyaeta ngadenge anu sadenge-dengena, ngadenge hal-hal anu dilarang ku agama, ngadengekeun omongan batur, ngadengekeun ieu ngadengekeun itu anu dilarang ku agama. Sepet dieu bae Gusti abi gurataneuh kitu. Akhirna urang ngusap suku saduana maka yakinkeun tekadkeun ti hate gurataneuh Gusti ieu nu baheula suku anu lempang salempang-lempangna. Lempang kana tempat bajidoran, lempang kana tempat dangdutan, maka niatan tina hate Gusti sepet dieu bae ieu kula lelempangan tina anu teu diredoan ku Gusti kitu. Tah, itulah perjalanan ngalaudu secara zahiriyah wa batiniyah.
Sebab naon urang hirup teh teu cukup ku bersih luar doang. Urang kudu bisa ngabersihan jerona oge gitu. Sebab naon urang rek ngalakukeun perjalanan ka Gusti, urang rek melakukan penghambaan ka Gusti, urang kadeuleuna mah bersih luar tapi teu bersih jero eta goreng deui. Mantak ulah sok mamarahan lamun can dikabulkeun tina doa-doana. Boa mah urang ngalaudu secara batiniahna anu can sampurna. Hartina kumaha cek bahasa togmolna maka ade eta ngalaudu teh eta perjalanan urang hirup di dunia. Hartina mulasara diri urang eta salat perjalanan ruhani urang, hartina urang penghambaan ka Gusti, hartina urang di dunia jeung di akhirat urang eta kudu bisa saimbang gitu. Atuh kumaha cenah saimbang kumaha kula mah ieu ja usaha kadieu itu mangga anu rek usaha mangga usaha. Kangjeng Nabi pun ngizinan los usaha kaditulis seperti hirup 1000 tahun, hartina bebeakan usaha teh jamelan melan keluarga gitu ya kau jang melan keluarga ngan mujina dur ngadenge adan eta ka ujang nya adannya imam ngadenge adan eureun hartina eta saimbang dah laka gereng laka cucuk bablas angine gitu. Nah iyalah semata-mata pertemuan pertama jeung kula meureun hanya sekian anu tiasa disampaikan, bilih bisi bahkan pasti aya cacariosan ti sim pribadi baik tina salah tina penuturanana, salah tina pengucapanana. Sim pribados nyuhunkeun dihapunten jembar lautan panghampura. Ihtisar kalam, akhiru kalam, bila taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.